Halo, Halo, maneh bisa ngajarkeun urang teu? ngajarkeun naon? Ngajarkeun kumaha carana cuek terus leungit tanpa kabar. Terus maneh bakalan kurang ajarkeun carana menunggu dengan sabar. Maksudna, Teu ngarti keneh wae. Maneh makin ka dieu makin robah wae. Nu baheula mah sok citan unggal poe. Ayeuna mah kalah sibuk sorangan wae. nyapan urang boga rutinitas jeung kasibukan kudu digawean. Nya urang ge apal, maneh boga rutinitas jeung kasibukan, tapi ngabaran-ngabaran. Selama ieu urang sabar, tapi lamun kieu wae eueuh kabar, mending bubar. Ya mah apa tuh? Basi,